rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina fa mubarakalana wa lidnika wa linnasi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ari ieu eta babna perkara jaanu dongkap ma pi qodahi Rasulillahi dina gelasna Kanjeng Rasul. Gelas qodah. Hadatsana Sa'al Husainu bin Aswadil Baghdadiyu. Hadatsana Sa Amr bin Muhammad hadatsana Sa Isa bin Tohman. An Sabit katambit Sabit qala Sabit akhroja tos ngaluarkeun ilaina ka kami saha Anas bin Malik Anas bin Malik qodaha khosabin kana gelas tina kai golidon anu kandel mudobbaban anu ditambal bihadidin ku besi. Pakola Anas ya Sabit wahai Sabit hada ari ieu qodahu Rasulillah eta gelasna Kangjeng Rasul. Jadi gelasna Kangjeng Rasul teh tina kai nu kandel ditambal ku besi. Hadatsana Sa Abdullah bin Abdirrahman. Jadi lamun ente nginum tina gelas awi tina gelas naon batok sugan kena kana sunah Rasul niatan we make gelas sesuai gelasna Rasul. Da Rasul oge tina kai. Hadatsana Sa Abdullah bin Abdirrahman Anba ngajelaskeun ka kami Sa Amr bin Asim Anba ana Sa Hamad bin Salamah Anba ana Sa Humaidun wasabit jeung Sabit An Anas katambit Anas qala Anas laqad sakoetu yakin nyata tos nyicikeun abdi Rasulullah kanggo Kangjeng Rasul bihadzal qodahi ku ieu gelas asyaroba kana ngaleueut kullahu tegesna sakabehna syarob almaa tegesna cai wan nabiza jeung kana peresan korma nabid teh wal asala jeung kana madu wal labana jeung cucu susu. Babu Maria babna perkara jaan nu dongkap ieu ma pi sifati fakihati Rasulillah dina sipatan bubuahan Kangjeng Rasul fakihah buah. Hadatsana Sa Ismail bin Musa al-Fazari hadatsana Sa Ibrahim bin Sa'din an abihi katampi tiramakna Ibrahim an Abdullah bin Ja'far qala Abdullah bin Ja'far kana buktosa an nabiyyu Kangjeng Nabi yakulu eta nuang Kangjeng Nabi al kisaa kana bonteng keur nuang bonteng niatan turut kana sunnah Rasul birrutobati sartana korma baseuh birrutobi sartana korma baseuh. Hadatsana Sa Abdatu bin Abdillah al-Khuzai al-Basri hadatsana Sa Muawiyah bin Hisham an Sufyan katampi ti Sufyan an Hisam ni Urwata an abihi katampi tiramakna Hisham an Aisyah ti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya kana sayaktosna nabi sallallahu alaihi wasallam kana buktos nabi yakulu eta nuang nabi albittikh kana samangka birutobati sarta korma baseuh. Hadatsana Sa Ibrahim bin Yaqub hadatsana Sa Wahb bin Jarir hadatsana Sa Abi Rama Abdi qala Abi sami tu nguping abdi Humaidan ka Humaid yakulu Humaid au qala atawa ngucap ieu abi
Hadasani saha Humaid qala ieu Humaid qala saha Wahbun wa kana jeung buktos ieu Humaid sodikon eta babaturan lahu pikeun abi. An Anas katam iti Anas bin Malik qala Anas ra'aitu ningali abdi an nabiya ka Kangjeng Nabi ya jema'u ngumpulkeun Nabi bainal khirbizi di antara melon warutobi jeung korma baseuh tuh bisa bararupa di luhur bonteng teras samangka teras melon tah bubuahan Kangjeng Rasul ngan tetep korma mah aya wae nya makanan pokok cek urang eta mah. Hadatsana saha Muhammad bin Yahya hadatsana saha Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli hadatsana sa Abdullah bin Yazid bin Solti an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwata an Aisyah kata binti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya kana sayaktosna nabi akala eta nuang nabi al bittikho non bittikho tadi samangka birutobi sarta korma baseuh. Hadatsana sa Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas hadatsana sa Ishaq bin Musa hadatsana sa Ma'nun hadatsana sa Malikun an Suhail bin Abi Shalih an Abi katam pitira makna ieu Suhail an Abi Hurairah katam piti Abi Hurairah qala Abi Hurairah kana buktos saha annasu jalma-jalma idza ra'au di mana ningali ieu nas awala samari kana mimiti bubuahan ja'u daratan ieu nas bihi mawa ieu samar ila nabi ka Kangjeng Nabi faida akhoda maka di mana nyepeng hu kana samar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul doa nuang bubuahan Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi so'ina wa fi muddina Allahumma ya Allah barik mugi ngaberkahan Gusti lana kanggo abdi sadaya pi simarina dina bubuahan abdi sadaya wa barik jeung mugi maparin berkah Gusti lana kanggo abdi sadaya pi madinatina di kota abdi sadayana wa barik jeung mugi ngaberkahan Gusti lana pikeun abdi sadaya fi so'ina dina so' abdi sadaya ukuran so' teh wa fi muddina jeung dina mud abdi sadaya Allahumma ya Allah inna Ibrahima sayaktosna Nabiullah Ibrahim abduka eta hamba Gusti wa khaliluka jeung kakasih Gusti wa nabiyuka jeung nabi Gusti wa inni jeung sayaktosna abdi abduka eta hamba Gusti wa nabiyuka jeung nabi Gusti wa innahu jeung sayaktosna Nabiullah Ibrahim da'a eta ngadua Ibrahim ka Gusti 5 kata pikeun kota Makkah wa inni jeung sayaktosna abdi ud'u eta ngadoa abdi ad'u eta ngadoa abdi ka Gusti 5 dinati pikeun kota Madinah bimis 5 kalawan pantarna perkara da'a anu ngadua ka Gusti bihi kana ieu mah 5 kata pikeun kota Makkah wa mislihi jeung pantarna
Makkah ma'ahu sartana ma qala saat tadi teh Abu Hurairah sumayad'u teras ngadua Nabi asgoro walidin ka budak pangleutikna aya budak didinya didoakeun ku Rasul yaro ningali Nabi hu ka ieu walid fayu'ti mangka masihan Nabi hi ka ieu budak dalika samaro kana eta buah dipasihan murang kalih ku Rasul. Hadatsana sa Muhammad bin Humaid Ar-Razi hadatsana sa Ibrahim bin Mukhtar an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Ammar bin Yasir an Rubayyi binti Muawid bin Afra qalat ieu Rubayyi ba'asa ngutus ni ka abdi saha Muadz bin Afra Muad bin Afra bikinain kana nyandak wadah min rutobin tina korma base wa alaihi sareng eta tetep dina kina dina wadah ujurun ari aya wadah leutik ujurun teh min kisai zubbin tina bonteng ngora wa kana jeung buktosa nabiyun nabi yuhibbu eta mikaresep nabi al kisaa kana bonteng ngora fa ataitu mangka ngadongkapkeun abdihu kana kisa bihi kanggo nabi wa ingdahu jeung eta tetep disandingeun nabi hilyatun ari aya papais kodiman anu nyata ti heula ieu hilyah alaihi kanabi minal bahroen ti bahroen pamalaa teras minuhan nabi yadahu kana panangan nabi minha tina hilyah fa'ato maka masih ke nabi ni ka abdi hi kana ieu kisah. Hadatsana Ali bin Hujrin hadatsana Syarsarik an Abdillah bin Muhammad bin Akil an Rubayyi binti Muawid bin Afra qalat Rubayyi ataitu dongkap abdi an nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bikinain kalawan nyandak wadah min rutobin tina korma baseuh wa ujrin sareng wadah alit wa uzri zubbin hijikeun wa ujrin jeung wadah zubbin alit fa'ato mangka masihan nabi ni ka abdi mil'a kafihi kana pinuhna dampal nabi naonana hulliyan hullina lalawuh susuguh au qalat atawa ngucap ieu Rubayyi naonana zahaban babu marieu babna perkara anu dongkap ieu mah pisipati sarobi Rasulillah dina sipatan ngaleueut atawa leueuteunana Kangjeng Rasul. Hadatsana sa Ibnu Abi Umar hadatsana sa Sufyan an Ma'mar adi Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu an qalat Aisyah kana buktos naon ahabba sarobi pang dipikaresepna leueuteun ila Rasulillahi mungguh Rasul al hulwu eta nu amis al baridu nu tiis nya amis nya tiis eta karesep Rasul
Qala Abu Isa karena hadasana heula nente. Hadasana heula. Hadasana sa Ahmad bin Mani kadinya heula. Hadasana sa Ismail bin Ibrahim. Hadasana sa Ali bin Zaid an Umaro huwa ari ieu Umar eta Ibnu Abi Harmalah putra Abi Harmalah. An Ibni Abbas kata biti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas dakhaltu lebet abdi ma'a Rasulillah sartana Kangjeng Rasul ana tegesna abdi wa Khalid bin Walid jeung Khalid bin Walid ala Maimunah ka Siti Maimunah pajaat mangka dongkap Maimunahna ka kami biinain kalawan nyandak wadah min labanin tina susu pasariba teras ngaleueut saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jeung ari abdi eta ala yaminihi di katuhueun nabi wa Khalid jeung ari Khalid eta ala simalihi kencaeun nabi Pakola nabi li ka abdi asyarbatu ari leuteun laka eta tetep pikeun anjeun yeuh ngaleueut pa in syi'ta mangka lamun karep anjeun asarta mikeun anjeun biha kana ieu syarbah Khalidan ka Khalid Pakultu mangka ngucap abdi ma kuntu teu buktos abdi li usiro pikeun masihkeun ala su'rika kana sesa anjeun ahadan kahiji oge ceuk eta Maimunah moal Gusti Rasul moal masihkeun wios sesa Gusti Rasul makanggo abdi sumakola teras ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma at'ama anu tos masihan tuangeun man ari saha gitu ulah make jalma at'ama nutos masihan hu ka nabi saha Allah Gusti Allah to'aman kana tuangan palyakul mangka ngucap nabi Allahumma barik lana fi wa at'imna khairon minhu Allahumma ya Allah barik muga ngaberkahan Gusti lana ka abdi sadaya pihi dina ieu tuangeun dina to'am wa at'imna jeung maparin Gusti ka abdi sadaya khairon kana sae minhu tina to'am wa man jeung sasako anu masihan leueut huka nabi sallallahu Gusti Allah azza wa jalla labanan kana cai susu falyakul mangka ngucap man Allahumma ya Allah barik muga ngaberkahan Gusti lana ka abdi sadaya pihi dina laban wazidna jeung nambihan kami minhu tina laban sumakola teras nyarios ieu Ibnu kola nyandika sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa teu aya naon sayun hiji perkara yujiun nu nyukupkeun ieu se makana to'ami kana tempat tuangeun wasyarobi jeung tempat leuteun goirol labani nu salianti cai susu tuluy tidinya kana qala Abu Isa qala sa Abu Isa hakada eta saperti kitu rawa ngariwayatkeun sa Sufyan bin Uyainah hadal hadisa kana ieu hadis an Ma'mar katam biti Ma'mar ani Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha warawa jeung ngariwayatkeun hukana hadis saha Abdullah bin Mubarak wa Abdur Razzaq wa ghairu wahidin jeung salian tinu saurang an Ma'mar ani Zuhri anin Nabi katam biti Nabi mursalan balina hadis mursal walam yadkuru jeung teu nyararioskeun ieu rawi pihi dina hadis an Urwata kana lapan an Urwata an Aisyata jeung lapan an Aisyata
Wa hakada jeung eta saperti kitu rawa ngariwayatkeun sa Yunus wa ghairu wahidin yang saliantinu saurang an Zuhri anin nabi katambi ti nabi mursalan barina hadis mursal qala sa Abu Isa wa innama asnada jeung pastina nyarandekeun kuring hu kana hadis wa innama asnada jeung pastina nyarandekeun hu kana hadis saha Ibnu Uyainah min bainin nasi ti antara jalma-jalma tuluy kana qala Abu Isa qala sa Abu Isa wa Maimunatu jeung ari Maimunah eta bintul wa Maimunatu bintul Haris jeung ari Maimunah bin Haris teh eta zaujun Nabi bojona Kangjeng Nabi hiya ari Maimunah eta kholatu Khalid bin Walid bibina Khalid bin Walid wa kholatu Ibnu Abbas jeung bibina Ibnu Abbas wa kholatu Yazid jeung bibina Yazid bin Asham radhiyallahu anhu wahtalapa ka dituna wahtalapa jeung ihtilaf sana sujalma-jalma pi riwayati hadal hadisi dina riwayat ieu hadis an Ali katabiti Ali bin Zaid bin Jud'an parawa mangka ngariwayatkeun sabadum sapalihna nas an Ali katabiti Ali bin Zaid an Umar katabiti Umar bin Abi Harmalah warawa jeung ngariwayatkeun sa Syu'bah an Ali bin Zaid faqala Ali an Amri bin Harmalah wasahihu sareng ari nu sahih ieu mah perdebatan tentang rawina wungkul eta Umar bin Abi Harmalah Umar bin Abi Harmalah wallahu a'lam. Rabbana Rabbana